Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana be ayana. Wilujeng ditepang dawukeun deui utamina kanggo ka para wargi baraya-baraya Sunda anu ngagaduhan hanca carita jakarana. Ayeuna baris di Bandungan bagian anu ka-72 na. Namun kade hilaf serta acan ngabandungan kade like, subscribe, komen, jeung lonceng na toelonya. Kasugri para wargi sakumaha nu kantos disungsi naskah ieu carita kalangan Amboros dina bagian anu ka-71 pedaran Mang Dedi ka sapiwanji dina mangsana badarkeun kaayaan pabuburit di hiji pelemburannya tanah lembur Sindang Sari, khususna atuka bahwa Drowi harita ngumpulkeun kadang warga masyarakat satempat disaksian ku paku kali ibu kuwu anu jadi bebandang harita rek mere beja atawa bewara ka kadang warga Sindang Sari tina ngeunaan dirina malah harita geus ngariung di hareupeun bumina bapakku baheula telonya. Kumaha atuh para pamiarsa lajengan lai carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuki burit bae. Malah riungan rakyat didinya rahayat satempat bari jeung cari ngogo aya anu diuk dina taneuh anu ripuh-ripuh pating aruluh pating areuleuh ada nyeri awak sabab tadi beurang digubra-gubrakeun nyatana ku Bah Badrowi teh ku perantaraan itu kideung teh. Malah harita Bah Badrowi diuk dina kursi sedengkeun paku jadi dihanap jeung si ambu masyarakat sarerea harita mulikeun katumplek kabeh dengekeun aing rek bewara ka sakabeh kajang warga Sindang Sari ieu pada kajang sakabeh urang lembur Sindang Sari ieu anu keur ngumpul dia tempat ti mimiti ayeuna jeung saterusnya lamun seug marane hayang ngajedog atawa cicing atawa dumuk di dieu heug ku aing moal diganggu jeung moal dikukumaha sagarupa bakal aman we da ngan aya tapina satengah tina panghasilan marane sakabeh kudu disetorkeun ka dewek. Tah gitu. Kumaha kaharti ku sarea? Cek Bah Wadrowi harita. Ngomongna kitu teh cemeblak dina kursi anu nganyod maklum atuh paragi kuwu meureun jeung kulawarga. Ari panon rutret netenan ka sakabeh urang lembur anu keur hempak dadariuk bari jeung tatapating polohok. Tapi eda seorang oge can aya anu ngawalon laka terus atuh pating haruleng masing-masing dina jero hatena pada ngarasa berat nyaksian saurang oge eueuh anu ngajawab kana omongan Bah Badrowi dumasar kana eta tuhau Bah Badrowi harita ngomong deui samalah mah bari jeung nyentak hei jawab sia goblok. Bira aku sia can kaharti ku sia.
Nya meni badalat-badalat teuing sia. Cek bahwa Drowi harita beri ngagebrag banget meja. Panon molotot bari jeung kerewek. Harita ngajuang baju. Saurang lalaki urang dinya. Geus rada umuran utayalian iwati Mang Odo bapana si Ojon tea. Sarta terus awakna dijungjungkeun ka luhur ku leungeun sabelah we. Muni jiga anu hampang teu beda we jiga uring jika urang ngangkat ucing atau anak ucing nyapuguh we atuh. Mang Odo teh meni kenoroesan beungeutna pias koneas. Alah, ampun. Cek Kang Odo harita teh ampun-ampunan. Estuning matak pikawatireun. Sedengkeun atuh baturna anu sejen saurang oge eueuh duani mantuan. Komo ngalawan. Samalah si Ojon oge atuh anu jadi anakna ngadukur bisa nempokeun we. Ari sabab da pugu sarua malena oge sieun. Jempe sia cucurut. Bisi dibalangkeun sia ku aing. Jempe sia tong roroesan teuing. Cicing. Ampun agan. Ampun. Kuring mah ulah dibalangkeun. Ngajejog. Mang Odo harita ngomong minta ampun. Hayang dipikarunya meureun maksudna mah ku bahwa Drowi. Heug sia. Sia ku aing dibere ampun. Tapi nyaha arek ngagugu sia kana sakabeh pelaturan-pelaturan ti aing. Lantaran sia tong wani heureuy sia jeung aing mah deuleu. Ari sabab tarohanana nyawa sia sakulawarga. Mangga kuring rek nurut moal baha ka salira. Dah mun tadi sia wayak ngomong kitu. Mang Odo daek teu daek kapaksa ngomong kitu. Ari sabab pikeun manehna mah eueuh deui piliheun. Nya sok sanajan karasana berat oge nyanggupan we. Da puguhnya kanu jadi kulawarga. Sanggeus kitu gubrag atuh Mang Odo harita digubrageun kana taneuh. Alah. Nyapuguh we. Harita meunikeun kamuringis nahan ka nyeri lantaran cungcurungan kateundeut. Ya. Kagenge ku sia kabehnya. Ayeuna masok gancang si laing sakabeh geura baralik. Tapi tong poho sagarupa anu geus diomongkeun ku aing tadi bewarakeun ku saria kabeh ku sarerea lumaraneh kasyakumna pangisi lembur sindang sario. Bahwa Drowi mere parentah ka urang lembur sindang sari nu araya didinya sangkan baralik ka imahna sewang-sewangan. Tapi sabot keur kitu jo kadinya aya saurang jalma anu datang lempang na oge katempo rada rumanggieun sukuna oge atuh ingkud-ingkudan. Saha eta jalma nu teh alian eta teh si Jupri teh nu teu hasil newak Nyi Arum. Nampo si Jupri datang dina kayaan kitu atuh puguh we bahwa Drowi teh ngareret deui ka anak buahna. Hai Jupri. Kunaon sia? Datang tebet siga kitu. Terus mana anak si Guwu? Asa piraku sia lamun teu kaudag unaman ku sia. Aduh bah, apes kuring bah. Apes kuring. Kumaha? Apes kuring teh bah. Nyaha apes kunaon sia? Kuring tadi geus hasil nyamak anak si Guwu. Tapi lepas deui abah. Jupri sia maka cida pisan. Bidaku newak awewe saurang bisa lepas. Keur kitu pok si Ode deui. Heeh. Bidaku sateh. Jupri newak hiji awewe kuat lepas deui. Ngajedog sia Ode tong ngomong. Cicing sia.
bahwa Drowi harita nyentak ka si Oded. Siap si Oded darita. Siap puas ya. Pipiluan wae. Siap puas ya. Pipiluan wae. Mantong yang sirikeun aing si Oded. Dagor siya ku hayang. Cek si Jupri ngomong gitu tapi lamun. Maneh namun cereng ka si Oded anu harita katempok ternyarengeh we. Dengekeun sia. Terus kunaon sia cupang na teh hasil teh. Jawab sa Jupri. Jadi kieu Abah dongeng nama. Barabat si Jupri harita ngadongengkeun kajadian-kajadian anu tadi kealaman dina mangsa mudag-mudag Nyi Arum. Di jajoan anu penting nawe bungkul, tapi ari ngeunaan manehna anu rek maksa mirusan ningkir hit diri ka Nyi Arum mah ku si Jupri teh teu wani didongengkeun sabab ngarasa sieun kun jadi guruna bisi pajarkeun miheulaan hancengan. Tah, gitu dongeng nama Abah. Jadi Abah tong kanyalakeun ka kuring lantaran anu ngahalangan kana pagawean teh anak Abah pisan. Ha! Pokpokan si Jupri atuh sanggis manehna rengse ngabuih ngomong. Barang ngadenge kana katerangan ti si Jupri anu sarupa kitu atuh puguh we. Bah Badrowi teh meuni buriabun celik huntuna oge nu kakerot. Manehna ambek ka anakna nu katelah nyimayang nu jadi anakna pisan nu detela ayeuna mah beuki jelas geus wani-wani ngahalangan kana pagawean manehna. Mon rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh. Kurang ajar. Minimal bebeja ka ahli warisna. Bener sia Jupri sia nyungur. Bener bah. Nyimayang putra Abah. Nah, sia teh atuh bocah sakacida-cida teuing. Lamun panggih dicangcang sia moal dilepaskeun sia. Jasa bangka waras ya. Bah, naon sajua? Kumaha atuh baye? Lamun nyimayang teh urang teangan we ayeuna mah ku sarerea. Dah sigana moal jauh-jauh ting ti wewengkon ieu demukna teh. Teh sia jua. Dipikir-pikir ku aing memang bener jua euy. Tapi geus we heulana ayeuna mah euy. Keun engke deui urang badami deui soal eta. Da ayeuna mah bubarkeun we, heula urang lemur di dieu. Sina marantok ka imana sewang-sewangan da geus ngarti sigana mah yeuh. Nya tapi kumaha bah? Ari si Kuwu jeung pamajikanana si Juha tumanya ka guruna lantaran hayang nyaho ka nasib Pak Kuwu jeung bojona. Nah marena teh rek dikumahakeun dengekeun sia. Ari si Kuwu jeung pamajikanana nyamakeun bae sina ngajedog heula di dieu. Keun urang jieun tawanan we minaka pancingan ngara anakna datang ka dieu. Sajabat ci eta aban urang teh butuh ku tanaganya urang anggap badega we tuh. Lumayan jang purah ngejo jeung purah bebaresi. Barang ngadenge omongan bahwa Drowi kitu. Atuh puguh we Bapak Kuwu jeung si Ambu teh meunikeun ngarakacak hatena. Kitu deui sakur urang lembur anu araya mah kabeh oge ngarasana langsa jeung nyeri perih karasana. Lantaran dihenteu-henteu ge Pak Kuwu teh salah saurang pamangku lembur nu kacida di ajenan pisan ku sakabeh warga masyarakat Sindang Sari. Tapi ku ayeuna ku Badrowi jeung ku anak buahna kalakader dijieun badega anu kudu kumaula ka maranehna. Parandene kitu Pak Kuwu teu leutik hate samala sakuat tenaga ngupahan ka bojona sangkan ulah aral jeung Subaha
sarta sabar jeung ikhlas dina mangsa narima cocoba. Teu petot-petot nenedak ka Nu Maha Kawasa menta sangkan kula wargana jeung sakumna urang lembur Sindang Sari aya dina panangtayungan mantena. Nya sanggis kitu mah urang lembur anu harita keur karumpul teh dibubarkeun terus baralik ka masing-masing imahna. Bari jeung marawah hate anu sedih jeung nalangsa. Sedengkeun Abah Badrowi harita jeung sakabe anak buahna nu genep sapsup ka jero imah. Bakuwu terus darariuk dina kursi meuni nariung suka bunga dalumbira. Lajag lejeg imah bakuwu teh dianggap geus jadi imahna o jidinya teh. Sok sanajan kasebutna imah batur tapi pikeun marenana mah jiga nu geus teu asa-asa we. Asa barang maranehna we estu ninggis teu boga rasa kaera. Ari bapaku waktu jeung si Ambu harita teh dipernahkeun di kamar tukang anu urut gudang deket kamar biijah badegana anu satia anu harita katempo keur ceurik weh ngumbar cimata. Kasugri para kaum dangu gancangna mangsa alam dina ieu carita nyerelek kanti karasa ayeuna urang kocapeun geus aya kana 2 mingguna we bahwa Drowi kumawasa di eta lembur Sindang Sari. Ari ku saliwat mah kaayaan lembur teh teu katempo bedana jiga nu biasa-biasa we. Tapi edas sok padahal sakabeh pangesina mah ayeuna teh keur dirungrung ku kabingung diudag-udag ku kasusah. Lantaran ayeuna mah maranehna kudu daek numponan kana non rupa pamenta Bah Badrowi anu matak ngaberatkeun ka balarea. Sabab unggal bulan manehna geus tangtu kudu setor duit satengah tina penghasilan maranehna. Wargi-wargi atuh Mang Didi baraya-baraya ki Sunda. Cag urang tinggalkeun heula kayaan lembur Sindang Sari dikiwari di kawasa Kubah Badrowi sabatur-batur insyaallah ke kahareup baris kasamper deui. Ayeuna urang walikan nyaritakeun deui ka Nyi Arum jeung Ki Japar anu keur aya di Tegal Honje teh nyaeta di tempat badumukan Nyi Mayang katut ninina. Sanggeus aya kana 2 mingguna kaayaan Mang Japar geus mimiti pulih. Tatuna geus maju ka cager diubar aber ku si Nini we. Lantaran unggal poe ceuk diubaran ku si Nini ku obat-obatan nu jijieun tina racikan rupa-rupaning dangdaunan anu kawilang ampuh keur ngubaran tatu. Nya matak teh atuh teu matak heran lamun geus katempo aya hasilna. Nya kocap ning dina hiji poe harita teh kira wanci pasosore si Nini Ki Japar jeung Nyi Arum kitu deui Nyi Mayang keur anteng we galuntreng ngobrol di tepas imahna si Nini. Jang Japar, kumaha karasana kayaan awak ujang ayeuna? Si Nini harita mimiti nanya ka Mang Japar anu keur sila mendeko hareupeunana. Alhamdulillah sepuh. Ayeuna abdi teh tos ngaraos jag-jag deui. Sabihara-bihari ya sadayana oge kulantaran cukang lantaran Nini sareng Neng Mayang nu parantos saat nulungan ka jisim abdi. Tak kumalgi kitu abdi teh bade atuh kerebu nuhun laksa ketika bingahan. Kana naon rupika saya Nini sareng Neng Mayang sadayana dibalas ku Nu Maha Kawasa. Ceuk Mang Japar ngawalon kana omongan si Nini kalawan Daria. Barjeng panonna rutret netep ka si Nini terus ka Nyi Mayang anu keur diuk we hareupeun. Ki Japar kacidah pisan tumarimana kena kahadean
Nyi Mayang jeung si Nini dalam seuk teh meueuh anu nulungan jigana umurna teh moal nepikeun ka poe harita. Oh, nasyukur atuh kujangnya, ari kujang geus ngarasa jag-jag belejag maneh mah. Bunga we anu aya. Ngan kade-kade ulah ngerasa boga hutang budi dah. Nini mah jeung si Mayang nulungan teh ridho ikhlas. Terek menta walasana naon. Ari sabab silih tulungan jeung papadaning jalma pan geus mangrupakeun hiji kawajiban pikeun urang salaku umat manusia. Sumuhun sepuh sagarupi kasahuran manini teh ngaras pisan sadayana ku abdi ka hartos sareng katampi kateda pisan. Cek Mang Japar harita bari jeung manco we pinuh rasa sopan. Ai saterusna arek kumaha tujuan ujang teh? Sok weya bejakon. Cek si Nini harita tumanya deui ka Mang Japar bari jeung panon mencrong. Kiaman ini upami maksad masun abdi teh bari nyelang heula wangsul we ka lemur anu teu aya sanes bade ngalongok heula kaayaan pun bojo sareng pun anak. Datang tos atuh ku ayana kajantenan nu tumila tumiba ka abdi teh aranjeunna pasti bakal gaduh sangkaan yen abdi teh tos aja. Dapugu atuh harita teh tatuparna jabat ti eta apan kasaksian dugikeun ka dibalangkeunana tah ku komplotan garong anu jaraha teh. Mang Japar harita ngadongikeun nu jadi pamangsudana kakeun si Nini anu keukeuh hayang nyalang balik ka lembur Sindang Sari lantaran ngarasa melang ka kulawarga cenah jeung melang ka anak buah melang ka sakabeh batur salembur anu ayeuna aya dina kakawasaan Ki Badrowi. Ngadenge kitu pok Nyi Arum harita. Mang Japar, pami mamang bade ka lembur. Nah kinten-kintena moal bahaya. Margi apan ayeuna mah lemur urang teh aya dina kakawasaan para garong. Nyi Arum harita nanya ka Mang Japar bari jeung netep seukeut lantaran manehna ngarasa hariwang cenah. Nya Neng, ari kana bahaya mah pasti. Komo lamun maranehna apa yen emang hirup keneh mah geus pasti moal eureun bakal terus nareangan. Pami kitu mamang, hayu atuh urang sasarangan sareng abdi mang. Abdi ge hoyong terang kana kayaan pun bapa kalipun biang. Nah kumaha nasibna siang wengi abdi ngaraos sariwang hirup oge teu tentrem. Da pugu atuh emut we ka ama sareng ka ambu mang. Cek Neng Arum ngomongna teh bari jeung cumalimba lantaran hatena kacida pisan ngarasa melang jeung hariwang kana kasalametan jadi indung jeung bapa. Nya tangtos we atuh geulis kana kitu nama. Daku pun emang oge atuh karaos pisan. Tah kumargi kitu engke wengi emang rek balik heula ka lembur. Tapi urang teh teu bisa datang secara terang-terangan. Da geus pasti meureunnan urang teh kudu bisa susulumputan we sabisa-bisa sangkan teh kanyahoan. Samuhun mang kartos kabi oge. Mang nanging kumaha lamun urang kaperangan amprok sareng maranehna. Kan tenan teh geuningan ayeuna mah para garong teh aya nu gegedugna. Pami talapat mah ngaranna teh Badrowi kitu tat mang. Anu janten abot pisan teh. Wah nyata atuh geulis. Eta pisan nu jadi buah pikiran si Mang. Mata kurang teh kudu hati-hati ku ayeuna mah. Bujang-bujang kudu nyang hareupan gegedugna dalah ngalawan anak buahna oge ari leuwih ti dua mah duh. Teu sanggup Mang teh duh. Tenaga geus hengker kieu. Kitu pok-pokan ada cek Mang Japar ngomongna terang-terangan ngarasa teh sanggup cenah lamun seuk teh mah kudu adu hareupan jeung si Oded katut baturna
Komudei aya nama apan aya Bah Wadrowi nu jadi guruna geus tangtu bakal beuki berat pikeun ngalawananana. Ngadenge omongan Ki Japar kitu pok Nyimayan anu tadi jempe bae teh harita ret ngareret pok harita. Ya mamangnya kieu upami pangemut abdi mah nya sok mang dangukeun nya. Mangga nyeng. Sok sanaos saleser ta komputan rampog teh sasah dilawana. Nanging apan urang teh kada aya usaha mang. Margi saupami maranehna atuh teu dilawan tangtos bakal langkung seueur urang lembur anu janten korbana. Nya kumargi kitu urang teh atuh ulah cicingeun wae mang. Kada saengan atuh. Biasa milarian tata cara pikeun ngarebut deui lembur Sindang Sari tina kakabasaan maranehna. Insyaallah abdi sayogi mang kanggo ngabantu sopina dipriyogikeun mah. Cek Nyimayan Nineng terewelang sifatna memang keuredeus eta awewe teh geulis-geulis nama. Ngomong kitu ka Mang Japar jeung ka Nyi Arum. Samalah bari jeung sayagi arek mere bantuan lamun ceuk saumpamana dibutuhkeun. Barang ngadenge kana omongan Nyimayan kitu puguh we atuh Mang Japar jeung Nyi Arum ngarasa bunga. Harapan anu satadina geus rek leungit ayeuna mah mimiti daratang deui. Ari sabab naon rupa omongan Nyimayan bieu matak ngahudangkeun sumanget anyar pikeun Mang Japar jeung Nyi Arum. Malah pok Mang Japar harita, aduh nya nuhun pisan atuh geulis pami kasangeman salira kitu mah. Dalaras maranehna teh ya Allah teu tiasa dianggap kitu bae. Urang kudu sagancang nyanyeun tinakan. Matak engke peuting mah urang kudu indit kalembur pikeun nalung ti kayaan di ditu. Ari ngeunaan rancana anu saterusna mah nya keune urang tangtukeun engke bae. Kulantaran waktu cukup mangsanya kapan cag para pamirsa ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Insyaallah mangga dibaris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-72 na. Atur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.